Rahasia Allah soal iman mah hese jasa. Nu mantak eta lain lalagaan ketika berbaring Kangjeng Nabi aya di belah katuhu Abu Jahal belah kenca. Mang cek Kangjeng Nabi. Naon lo? Nu penting imam maca syahadat, percaya ke Allah, percaya ke abdi sebagai Rasul Allah. Geus ku abdi dijamin di akhirat. Abdi teh alo emang. Diangkat jadi Rasul sok geura maca 2 kalimat syahadat ditungtun ku abdi. Endek Abu Jahal, Abu Talib dan dek ditoel ku Abu Jahal. Macem-macem. Udah sok sembarangan susah syahadat, gengsi atuh. Henteu deui. Toel deui ku Kangjeng Nemang. Coba syahadat bae abdi nu tanggung jawab sebagai Allah di akhirat geus ka Gusti Allah. Ulah aya kumaha geus abdi siap tandang di akhirat. Allah teh kumaha abdi jang mang mah. Endek maca 2 kalimat syahadat. Cak bujang. Sembarangan sok syahadat na bae. 3 kali kitu. Hos bae. Kangjeng Nabi nyegruk cerik, lain jeung cerikan naon teu iman. Tegor ku Gusti Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, innaka la tahdi, anjeun teu bisa mere hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, ka mamang anjeun Abu Thalib. Anu ka anjeun dipake ka cinta, walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah nu mere hidayah. Tigakeun. Kangjeng Nabi bari loyoh ninggalkeun pepegatan ti kuari jeung di akhirat terus. Merenung Kangjeng Nabi nu ngurusan, nu jadi kalang dada, anu pohara jasa cintaeunana, hanjak hal teu iman. Cek Gusti Allah ulah deui kakarak mamang. Tuh, anak Nabi Nuh Kan'an, darah daging. Wayah teu dibere hidayah mah henteu bae. Wayah teu dibere hidayah mah henteu bae. Ulah deui kakarak mamang, kakarak Kangjeng Nabi reda. Oh jaheuh. Geus teu bodoh. Nah ieulah turun ayat ieu teh gara-gara mangna Abu Thalib. Abu Thalib teh luar biasa jadi kalang dada Kangjeng Nabi, tapi nyana nyegah. Ai iman mah ulah ka Muhammad coba eta. Cek Abu Thalib ai digalakan ulah Muhammad, dihina ulah eta Muhammad teh, dinyeri ulah eta Muhammad alo aing teh, tapi sia iman mah ka Muhammad ulah deui. Jo. Eta kos kitu eta Abu Thalib eta. Iman mah ulah. Dengekeun mah ku sia teh naon caritaan Muhammad nu aneh-aneh. Ku sia perhatikan mah teu naon, tapi aya dituturkeun mah ulah. Cek Abu Thalib, masyaallah, mahal jasa hidayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yastami'u ilaika waj'alna 'ala qulubihim akinnah وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين
Allahu a'lamu bimaradi wa minum lan iku tetep setengah saking kupar Mekah mayastam wa tayuang kang ngarung yang manilaika maring sira Muhammad idza qara'ta tatkala maca sira wa ja'alna lan anda daakeun insun agung ala qulubihi mengatasi pirang-pirang atine kupar Mekah akinatan ing pirang-pirang tutup-tutup aktiatan tegese pirang-pirang tutup-tutup Allah yafqahu saking enda orana namaham ya kupar magahu ing Quran yafqahul Quran tegese orana na yafhamu tegese orana maham ya kupar magal Quran ing Quran wa bi adzanihi maqaralan ing dalam pirang-pirang telinga ya kupar magah wa qara ing tuli atawa ing sumbatan atawa ing tutup kene tuli somaman tegese pirang tuli wala yasma'unahu wa gawana ngarung ya kupar magaw ing Quran sima qabulin galawan ngarung narima wa iyarau kula ayatin la yuminu lanam ningali ya kupar magah ing saban-saban ayat maka orang ningali ya kupar magah orang iman kan ya kupar magah biya kalawan ayat hatta idza ja'u kamala malatat kala tega ya kupar maka ka ing sira yujadiluna ka maka yujaliluna ka hale maduan ya kupar maka kabeh ka ing sira ya gulu maka ngucap sapa alladzina kafaru ngake kang bana kupur ya alladzina kabein orana nama tiga seorang nana hadza apa ala zaikilaikal qur'anu illa angin azatirul awalin angin iku pirang-pirang dongeng-dongeng kang awal kabeh caritaan-caritaan kang awal kabeh akadzibul awalin tegese pirang-pirang caritaan bohong kang awal kabeh kal Allah kaya pirang-pirang gugumuyu kaya pirang-pirang pigumuyun wala ajiblan pirang-pirang pikaheran jamu usturab tinutiaku jamal lapan usturab bidumi kalawan dendemakeun wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun Allahu a'lam muradi wa hum lan utaya kupar Mekah ya nauna iku nyeregah ya kupar Mekah kabeh sing manusia nu saking itibain nabi tegese nganuti ingkang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wayan auna lan ngadoh ya kupar Mekah kabeh tabaadun tegese ngadoh ya kupar Mekah kabeh nu saking nabi malayu minu nabi maka orang iman kan ya kupar Mekah kabeh bi kalawan kangjeng nabi wakilalan dan ucapakeun balapad apa nuzilat dan turunkeun ya ayat bi Abi Thalib ing dalam ki Abi Thalib karena gangan ya Abi Thalib yana iku nyegah ya Abi Thalib an adahu saking milaraan ingkang nabi tapi walayu minu bihilan orang iman kan ya Abi Thalib bi kalawan kangjeng nabi wain lan wa yuhlikuna lan orana nama tegasa orana na yuhlikuna ngarusak ya kupar Mekah kabeh binayanu kalawan ngadoy saking kangjeng nabi ila anfusahum angin birang-birang awake kupar Mekah li anna dhararahu alaihim kana satwane kamadaratan na ihlak iku tetep ing atase kupar Mekah wa ma yansuruna lan ora weruh ya kupar Mekah kabeh bidzalika kalawan mangkono doror bidzalika kalawan mangkono doror dek nyaritakeun kelanjutan tentang kufar-kufar Mekah nu teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu percayaeun ka Al-Qur'an sebagai mukjizat tapi sanajan teu percaya nyana ka Al-Qur'an tetep bae orang Arab eta adalah orang-orang cendekiawan ahli fikir, ahli syair, ahli bahasa, ahli akademi,
bahasana luar biasa Arab teh istimewa diakui sehingga ayalah pasar paranti kontes bahasa. Ayalah pasar paranti kontes siiran, pahebat-hebat siiran. Cek urang mah kuari mah kitu musabakoh. Musabakoh siiran, musabakoh bahasa, tah eta teh di Arab kos kitu. Jadi jelema bararodo urang Arab nu ngaran Abu Jahal teh pinter. Nu ngaran Abu Sufyan teh pinter. Nu ngaran tokoh-tokoh Quraisy lain letik-letik pemikiran anak istimewa teh. Nu mantak diagung-agung ge ku pinter. Jangan bodoh mati lo kayak nu diagung-agung. Pinter teh. Jadi sangkilang Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul nyanana teu percaya ka Kangjeng Rasul. Sanajan Al-Qur'an ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi sebagai mukjizat, nyana teu percaya ate leutikna mah ajib. Nyana ge sok ngadengekeun eta Qur'an hebat sebenarnya mah eta. Jadi cak nyana teh ji, lamun ditilik-tilik memang hese cenah cak ada eta nyieun kos Qur'an mah. Nyana sakitu palalinterna ahli bahasa, ahli tata bahasa. Oh luar biasa karena bahasa teh. Tapi nyana begitu ngadengi Al-Qur'an mah tercengang di hareupeun Kangjeng nyana. Yah, buatan sia. Yah, tambah kitab naon. Tapi nyana keur ngarenung mah di imah kararieu bae. Bagus sebenarnya. Qur'an pohara eta Qur'an. Ih, lamun didengekeun ku janda atuh apa bae? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nginahin tungtungna teh akur. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bi tawaha idzin ba'atsa asqaha. Cek Abu Jahal eta bisaan hak kabeh. Hak kabeh bisa eta Muhammad cek lalakona eta. Ji. Jana ngomong di imah mah lain lalagaan. Hese eta cek jana kos kitu eta. Ih. Mantak ditangtangan ku Kangjeng Nabi coba. Ayo tah okos ieu bae lah kos alam taro coba. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Lam kabeh. Aing bisa cek anak mim kabeh. Mim kabeh jeung lam lah aing mah bisa. Coba cek Kangjeng Nabi. Al-fil artina gajah. Wa ma huwal fil naon eta gajah? In huwa illa khurtumut tawil. Gajah mah lainna naon kecuali binatang nu tulalena panjang. Hai terus kecek Kangjeng Nabi. Geus aing sakitu doang bisa lah. Lumayan sakitu ge tah Abu Jahal aya we ka bisa. Urang mah bisa atuh. Mun ditita jasar jago atuh Abu Jahal ge bisa. Al-fil ma huwal fil in huwa illa khurtumut tawil. Sakitu mah lumayan tah Abu Jahal. Cak Kangjeng Nabi, ai maksudna naon atuh eta maksudna naon ka dituna? Henteu mah nyaritakeun gajah bae cek. Aya bae eta Abu Jahal. Jadi okos tu gagah tapi sakapeung mah orang kos tu bodoh, sakapeung mah pikaserieun. Eta Abu Jahal. Emang jawara mah kos kitu. Jawara. Eta Abu Jahal. Ngaromongnya na di tempat perkumpulan manehanana hiji Abu Sufyan, dua Abu Jahal, tilu Walid bin Mughirah, opat Nador bin Haris, lima Utsbah, genep Syaibah,
eta Utsbah bin Rubaiyah Syabiyah non gitu Syaibah bin Rubaiyah Umayyah 7 Umayyah bin Khalaf 8 Ki Haris bin Amir karumpul eta tokoh-tokoh musyrik kafir anu dek ngaharu biru ka Kangjeng Nabi anu paling mentang ka Kangjeng Nabi nyana ngarobrol tah nu dalapan nu sok ngadengekeun nyana ka Al-Qur'an nyana ngarobrol bareng nyana ngobrol teh dina obrolanna kieu ye tas ngadenge Quran teh ngomong ka Kinador iya Aba Kutaibah maya gulu Muhammad naon sih eta nu sok dibaca-baca ku Muhammad naon eta ma adri maya gulu cak cenah ieu teh naon temen nu sok diomongkeun ku Muhammad mah eta mah ngan sakadarnya nama kunyam kenyom biwir rek kunyam kenyom nya nama ngan saukur dongeng-dongeng nu bara heula ya kitu Muhammad mah ku aing didengekeunana dongeng nu bara heula kumaha nya nama teh mah kitabna teh sok ngadongengkeun Adam ngadongengkeun Idris ngadongengkeun Nuh ngadongengkeun Sulaiman Daud Isa Musa kabeh jadi jelema-jelema nu bara heula nabi-nabi teh didongengkeun ta kunyana. Jakos itu mah kitabna. Tapi nya eta bisa kos itu nang di mana? Aing puyeng nya nya teh. Di mana meureun teh Muhammad sanu ngabejaannya. Atuh eta pan maksudna caritaan-caritaan nu baheula urang ge pan dina Taurat dina Injil dibaca ku urang. Ya teu sabaraha apa eta mu aya kabeh. Ti mimiti kejadian manusia Adamna Hawana kabeh eta nya saata nu ngabejaan. Bingung bu itu bisaan gitu tuh Muhammad budak kamari iya heran aing mah jangan dahar uyana mah heulan urangnya sok juga uya atuh teh jangan ngarobrol bae kos gitu tah jol be Abu Jahal sok loba omong ke sia iman deui ka ditu aing batur ya sok tararomong kos karari itu bae geus itu percaya ulah sok haju diperdalam aing pugu-puyang cak Abu Jahal aing sok ngadengekeun ta Quran seberapa bagus eta atuh hiji bahasana tertata rapi kadua maknana teh ku bagus teh atuh geus bubar cak Abu Jahal iman sia aing bloon sia geus bubar kayak urang kumpul deui geus kayak bola lubar kayak ngadengekeun deui bagus sakjeuna amma yatasaalun anin naba'il azim hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha Abu Jahal bagus amma yatasaalun tina naon engke jelema nararanya anin nabail azim naranya engke tentang berita-berita nu agung allazi hum fihi mukhtalifun engke perbedaan tina pertanyaan tersebut kalla ulah kitu ke sayalamun bakal nyaraho gitu summa kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada aju nya tas ngadengekeun teh ngarobrol deui aing tadi tas ngadengekeun aju bagus jasa ku ge katalar keneh cek keneh sapotong bae mah teu ku bagus teh ai brak si Abu Sufyan ge sarua aing tas ngadengekeun naon saya ngadengekeun naon aing ngadengekeun ieu tah والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا ngeunaheun eta ku bagus nyaritakeun naon eta malaikat pantama nyaritakeun malaikat menyatakeun malaikat naziati gharqa woi malaikat anu sarem sabihati samhanu cara repet lempangna sabiqati sabqa terus pan mudabir nyaritakeun malaikat eta Muhammad bisa kitunya jol benador aing eta gadengkeun ngadengeun naon tuh
abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatanfa'ahu dzikra. Terus jabaragus dia eta Muhammad. Gas bubar. Abu Jahal tuh sok diperdalam dan balu geus kitu mah tuh. Sia ke ariman deui. Ulah awas, janji setia. Urang ulah iman ka Muhammad ja. Ah siap sakabehan teh. Tapi kan Quran mah bagus baik. Jadi jadi ge sarua ka Al-Qur'an teh tah, jadi ge atuh jelema pinter sih dibandingkeun jeung urang ketos teu nyaho naon mah tuh. Pinter. Masyaallah. Kayak ngarobrol deui, gitu bae eta memang. Nu tadi dicaritakeun tah Ijtama Abu Sufyan, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Nadhr bin Haris, Utbah, Syaibah, kabeh Umayyah bin Khalaf, Haris bin Amir, kabeh yastami'una al-Qur'an ngadarangekeun Al-Qur'an. Ngadengekeun ge eta nyana tercengang. Eta berita-berita nyanyana nang di mana? Diangkat jadi rasul, kedatangan malaikat mainnya potongan Muhammad ndek ge ka urang malaikat datangna mere wahyu atupan aing mah nu teu nyaon ka Abu Jahal mah pan geus terkenal di Mekah atuh heuh cak Abu Sufyan sanu teu nyaho mabok kae di sia ulah loba omong sia kahayang aing mah malaikat teh turunna ka aing ka Muhammad sih. Tapi eta kurang mun didengekeun ya stamiun Al-Qur'annya ngadengekeun eta ngeunaheun keur Muhammad nu sorana ngeunaheun haji eta bahasa-bahasana emang ge jadi diaralem tah ge surah loba omong sia tuh karena itu deh tah ieulah kupar-kupar Makkah teh kos sekarang itu mentak wa minhum may yastami'u ilaik. Tina sawarehna kupar Mekah nu tadi dicaritakeun teh aya kupar anu sok ngadengekeun ka anjeun Muhammad iza qara'ta di mana anjeun maca Quran. Cuman waja'alna ala qulubihim akinnatan ku kaula nu agung cik Allah geus dijadikeun hatena teh akinnatan tutup-tutup. Alayabhum wal maham kana Al-Qur'an hiji hatena geus diceplok ditutup wa fi adzanihim wa qara jeung ceulina ge geus ditutupan moal daekeun ngadengekeun dina ngadengekeun ge ngan sakadar geugeuyan hungkul ku atuh ku Kangjeng ku Gusti Allah dikitukeun sebabnya mengarahkan sabab pitutupeun Allah manutupan hatena soteh Allah manutupan celina soteh lantarannya nangis nyen sebab karena nu bakal ditutupan ku Gusti Allah kaya ning nyana buang kawarah jasa kaya ning nyana teh ngamusuhan jasa ka Kangjeng Nabi etalah sabab karena tutup-tutup na hate tutup-tutup na ceuli teu bisa ngadengekeun Al-Qur'an nu bener dengan hati nurani dengan lemah dengan sadar henteu geus ceuli na ditutupan ku Gusti Allah atena teh ditutup ku Gusti Allah nyaho bae ka Al-Qur'an tapi ngeridit terus bae eta tah nyaho bae kana hukum teh nyaho bae kenal bae kana hukum tapi hatena ku Gusti Allah geus ditendenan akina ceulina ku Gusti Allah geus ditendenan tutup-tutup na ieu lawa minhum tina sawarehna kupar Mekah teh aya kupar aya kafir nu sok ngadengekeun bacaan-bacaan anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran tetapi waja'alna ala qulubihim ku kaula atena geus ditendenan akinatan aktiatan tutup-tutup sehingga temuka naon bae hukum nu aya dina Al-Qur'an teh ditarima alayafqahu kana yen moal maham kana Al-Qur'an teu hayangeun nya nama paham Al-Qur'an bahkan wa fi adzalihim wa qaradina celina ge geus ditendenan tutup-tutup geus disumbat geus teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an urang masa kieu mah alhamdulillahirabbil saminggu sapali ngadengekeun Al-Qur'an
sebalik eueuh deui Al-Qur'an saminggu sakali bae ngadengekeun Al-Qur'an geus pala yasmaunahu sima qabuli teu ngadengekeun kalawan ngadenge narima ngadenge teh didengekeun ngeunahna bae ngadengekeun teh didengekeun sakadar saliwat doang ngadengekeun teh seperti angin lalu bae padahal Al-Qur'an teh kapan kalamullah eta kupar mah baheula hampir teu beda jeung urang kuari Quran didengekeun tapi dipahami henteu dipahami ku urang ala kadar doang setelah paham teu dipake buktina mun make kada Al-Qur'an bentuk negara lain kos kieu ieu keur carita atau taruhlah bentuk negara mah geus kesepakatan baheula atuh jujur jeung adil mun bener teh mah nyana make Al-Qur'an ja pamarentah nage mayoritas Islam bahkan aya kiaian bahkan aya ustadan di DPR nage loba ustad loba kiaian tapi ternyata berita nu kahandap korupsi jeung korupsi maling jeung maling bae teu make berarti ka Al-Qur'an di luhur da teu make masyarakat nage teu make sarua mabok ambalaya zina terus bae judi terus bae ieu hukum Al-Qur'an deuk dikamanakeun coba urang sakadar panggil Muammar sabar duit si Muammar teh baru duit ayo 3 juta 5 juta panggil 10 juta panggil dengekeun oh nya ngeunah luar biasa nyana ngadengek nyana wala taqrabu zina innahu kana fahisyah cak Muammar teh ai praktek beres bulu dan jararina eta pan tadi tata wala taqrabu zina wala taqrabu zina wala taqrabu zina tapi hukum dek di kamana deres keneh nu sok maca mah urang mah maca geus cara maca Quran teh lamun sapoe sajuz atuh bener sabulan sakali tamat sajuz teh asa kedeung jasa lamun urang macana lancar mangan sakadar 15 menit tarolah besi patekrok 20 menit tarolah diradat disederhanakeun setengah jam tarolah jaga sekolot sajam 24 jam sampai sapeting maknya henteu bisa sajam acan yang maca Quran bakal diseret ku malaikat haji maju wah ngageter-geter jana ulah ngageter sia sabaraha umur sia 70 potong masa balik sabaraha 70 cokot 15 hitung malaikat bae itu sia ka aing aduh Gusti Allah 55 sabaraha kali tamat salilah hirup sia Quran ayo Quran sabaraha juz kabehna pemain Belanda nu paling hebat siapa pemain bola? Nyahoan. Rud Gullit cenah. Kenalan keneh ka tokoh bola dibandingkeun ka surat Al-Qur'an. Masya Allah. Pemain Inggris nu paling hebat siapa? Nyahoan. Kanu koskarar itu menyahun luar biasa riwayat bola nyahun tim mimiti si Pele datang ke si Pelu nyahun kabeh luar biasa tah ka Al-Qur'an mah kunaon teu nyaho engke dijejeleh ku malaikat sia teu bisa 10 menit acan sapoe maca Quran di televisi sia sabaraha jam di televisi sabaraha jam sia dijejeleh engke urang Masya Allah mumpung kuari urang can paeh gas balik ngaji Quran cekal bae geus cak majikan di kawana ka haji mamawa Quran lo ngomong sia aing deuk ieu ya aing resep Quran ya cak kiai ge baca tuh teu kabaca cak kieu mata geus rabun-rabun teu kabaca hurufna ngageblek ayeuna le si Mbak caang tah mah. Sial jasa. Cek majikan ka aja tolol. Ka Quran mah geus ngageblek aya kabujur masih kene nyata. Nyawa aing jadi kieu ye hirup.
Kakula kumaha jelasan teu urang geus siaga urang jelas aduh aya teh mah jenengan urang Subang teh ku jelas namanya jeung urang Lampung Putih sanajan mah sok marah bae aing resep ka marahna puguh tuh eta kos kitu urang bakal disidang ya Allah ya Rabb teu daek-daekeun Al-Qur'an. Dina kitab Taurat aya bahasa kieu ya abdi ama tastahi minni. Wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula cak Allah dina kitab Taurat. Yatika kitabu ba'di ikhwanika wa anta fit tariq tamshi fata'dilu 'anil tariq wa taqudu li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuh. Wa li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuh harfan wa tudabbiruhu harfan hatta la yafutaka minhu syai'un. Dina kitab Taurat teh aya seperti eta. Biartiana wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula datang ka anjeun surat ti sebagian dulur anjeun, surat ti babaturan anjeun, surat ti kanu pake kacita ku anjeun, anjeun kabeneran keur aya di jalan lempang. Patadilu anu tarik anjeun minggir heula watak udu diuk heula dek maca surat eta watakrauhu jeung anjeun maca watudabiruhu harpan sahuruf eueuh nu kaliwat hatta layu putaka binhu syai'un manitaliti luar biasa wa hadza kitabi ieu pan kitab kaula anzaltuhu ilaika diturunkan ke anjeun ieu kitab anzalukum fasaltu laka minal qaul kaula neuleukeun ka anjeun ngajelaskeun ka anjeun tina ucapan-ucapan wa kam karartu alaik fihi litata'ammala tulahu wa 'ardahu summa anta muridun ahnu geus sababaraha kali ku aing supaya dipikir gede jeung panjangna jeung jerona tapi summa anta muridun anhu kunaon anjeun ngabalir tina kitab kaula apa kuntu ahwanu alaik min badi ikhwanik apakah aing teh leuwih hina tibatan dulur maneh nu nyuratan coba eta lamun ku urang kuari di bahasa urangkeun nu sederhana urang keur lempang di jalan jol bae aya babaturan urang punten ieu teh Mang Udin teh nya ieu Junaid aya naon ieu aya surat ieu coba barang di deuleu si pengirimna teh Sarwiti keur di jalan cek Junaid din kasih sila ka kasih aya ieu surat aduh lain samarangan dibuka surat ejana ka negara ka mana ka nu mawana kula mah jadi negara ka tunggu ya rokok teh rokok ya ongkos saya boh dikieun 100 ribuan yuk ayo nu cokot 10.000 tah gaya pengusaha teh kos gitu pengusaha pelit teh kos gitu 100 200 10 ya sial sak bawa surat teh ku galedeg cek Junaid teh din kasih sila kasih baca orang baca heula surat neangan coba tempat anu ngeunah tempat anu ngeunah ulah di dieu di mah loba nu liwat tentrem baca berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki ieu mah kamang datanglah sepucuk surat ini ke pangkuanmu Junaid. Tak ada lain kecuali untuk menyatakan isi kandungan hatiku. Setelah pertemuan kita di pengkolan pada malam hari, disertai dengan rincik-rincik hujan. Dari situlah hatiku menggetar, ingin menyatakan isi kandung. Tidak ada lain kecuali I love you Junaid. Aduh, si Junaid tadi jasa diserangan.
ngan teu paeh doang cuma surat lagi ngalipet lagi lalaunan tah siap pernah di suratan semacam eta bungahna luar biasa sanggesta bunga macan lagi unekal liwat saya tiga can andai kata ayat suara-suara nu ngaganggu pasti suara nu ngaganggu eta hei bandeng sia sentak ku sia andai kata rada poek pasti meuli baterai heura sorotan ku sia kusu jasa sia eta di suratan ku eta bandingkeun jeung aing nyuratan make surat aing Taurat mun baheula kuari mah sarua bae bandingkeun jeung surat aing ka sia Al-Qur'an pernah sia husu maca surat ti kabogoh sia pernah sia teh ieu bener-bener luar biasa nganaon kitu ngaranna memahami Al-Qur'an sakumaha memahami bahasa kabogoh sia urang bakal dikitu-kitu engke teh di akhirat bakal dikitu-kitu haji tadi sabara kali maca Quran sapoe sabar aja pernah teu di suratan ku babaturan pernah kusaha rekan usaha kumaha eta maneh maca surat oh luar biasa husu jasa sebab didinya aya kauntungan kula di suratan ku ti Bandung cek jenna teh di dalam suratna tidak ada lain engkau harus mengirim barang udahlah urusan harga diatur saja andai kata di situ suka dikeluarkan satu pasang sendal itu 20 udah saya beli 40 udah nanti datang barang saya transfer uangnya pan eta sia husu jasa lain husu deui wow di otak teh anu geus kabayang lain duit Innova husu jasa husu aya nu kaliwat tah eta teh atawa surat di atasan ka bawahan atawa surat perintah aya nu kaliwat dibaca moal aya kabeh ge husu jasa resep lain resep deui lantaran aya kauntungan anu luar biasa aju sia baca Quran teh eta pan surat ti aing husu tante haji henteu osok dibaca carang boga Qur'ana leungit tadi dibandingkan ke orang surat di kabogoh surat di rekan usaha surat di atasan husu luar biasa macana padahal hanya sakicep keuntungan dunia tapi Al-Quran lu bakal jadi keuntungan akhirat teu pernah didele-dele acan andai kata didele salah makrojna andai kata geus bener teu husu deui macana deuk kumaha sia ieu hirup urang lamun deuk kitu-kitu coba di akhirat tade kumaha minta tulung ka saha. Nah, nu mantak gunakeun coba sesahirup ku ari nu geus umur 60 tahun geus ulah kaluar-luar di kamar bae. Gas ulah kaluar-luar aing mah deuk di kamar bae. Bebeja ka anakna, abah deuk di kamar bae. Emang kunaon? Kawin deui jeung nu anyar. Tah, baca Quran teu bisa loba ustad di lembur. Cenah hese jasa janeanganana anu aya kula mah teu pernah mimiti ge maca Iqra aya ngejah aya. Matak naon atuh selangkeun waktu atau guruna datangkeun ka imah dan kadetat kunaon maji baheula malah baji dor ieu lah ngaku bae hayu hajang bisa maca Quran udah daek magahan mamang di dieu atuh daek bae mamang macan pernah aja bisa maca Quran kul mamang aya kudu ti Iqra heula atuh mang maji geus pokona mah bayaran sabaraha cak tuh sia masuk aju bayaran gitu sabaraha itu bayaranna cek usapan ku lagi boga anak pemajikan ku karena Allah bae angel ka bisa karena sebab kulana teu giat ayo aing rek nangan ustad karena Allah bae di mana ieu ustad mal manggih Pak Haji karena Allah mah mal manggih ku ari mah tuh geus pasti ini kos kitu bae juga satu siapa kan naiknya tuh mulai eta teh hiji huruf dibayarna 10 lamun bebeneran macana mudhoafah ditikal-tikal bisa bimiatin 700 derajat aki-aki nu kakarak ngaji alif bahas sing ade guruna artina guruna teh ulah nu suing namun nu suing alif
engke kan Pak Haji na alif alif atuh alif alif sia alif aing sia de guruna tah ieu mulai Pak Haji alif bata sajim terus eta hiji huruf 10 datang ke khusu dibayar 700 datang ke bisa Masya Allah luar biasa pintu sorga terbuka bidadari geus dia Haji Junet Allah karim gas aing moal nonton TV aing endek ngagunakeun waktu aing ngamangpaatkeun waktu aing jati leuletik aing nonton TV bae jakos kieu keneh aing dek ngamangpaatkeun waktu aing mun aing dibere 63 ku Gusti 3 taun deui aing paeh aing asal boga ridho Gusti bae los TV jang sia ta ka anakna gantian nu bagus ka dieu Pak abah sepeleng tah naon ieu abah bikin ke anakna lah yang sia tuh mah kunaon emang loba etaan rumeuk cek cenah eta loba sireuman abah mah hayang nu jelas cih ya abah kos kieu teh aing lalagaan los yang sia moal aing moal ngadengikeun radio moal ngadengikeun TV aing maca Quran 3 taun deui aing mun galibna 3 taun deui paeh aing rugi can bisa maca Quran tah eta Ki Haji Pohara Jasa tah mah Pohara Jasa tamang istimewa bae tamang Ki Haji nu geus nokos kitu Masya Allah engke lamun di sidang Haji Junet ayo ya Pak berapa umur genep 3 Pak barakali ieu maca Quran tamat da sapoe teu pernah pangan di akhir kula ieu bodoh haju kula ngayanan kitu ngaranna ngundang guru sa guruna aya Salim Lim sia guruna dibayar ai jangjingna nabi bayar ka dia aja henteu guys bener geus datang ka mana alhamdulillah bisa maca Quran jadi kula kuari maca Quran lantaran atuh awal-awal anyar-anyar bisa nangis kula mah ieu mat deuleu bae di imah kula geus TV radio kula mah ngahaja bae maca Quran bae tah 3 tahun kula maca Quran Masya Allah eta nu umur 60 tahun teh bajidor jangan di Jakarta baheula main dadu main remi dan lain sebagainya eta teh aku baca Quran 3 tahun tobat bebeneran guys sorga ya Allah ya Rabbi aya deui bahasa kieu ya abdi hei hamba kaula cak Gusti Allah yaksidu ilaika ba'du ikhwanika وتقبل عليه بكل وجهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبك فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل من حديثه أو مات إليه أن كف hei hamba kaula aya nu datang ka anjeun babaturan anjeun luar biasa ku anjeun dihormatna anjeun menghadap ka seluruh awak anjeun hate anjeun ge luar biasa ngadengekeun kana caritaan-caritaanana andai kata aya anu ngaganggu hiji jelema anu cacarita di deket anjeun pasti ku anjeun teh dihilingkeun an kupa cicing sia atau indit sia ku husu-husuna ngobrol jeung dulur sia ku husu-husuna ngobrol jeung babaturan sia wa ana zamuk bilun alik hei aing tiapan ngahareup ka anjeun wa muhadditsun laka anu cacarita ka anjeun wa anta muridun anni bi qalbik tapi anjeun ngabalieur ti kaula ku hate anjeun aj'altani ahwana 'alaik min ba'di ikhwanika ta'ala Allahu an dzalik apakah anjeun ngajadikeun kakak aing cak Allah ka kaula leuwih hina tibatan batur sia coba eta mun urang di kitu-kitu di akhirat bandingkeun sia waktu keur datang babaturan sia ngahormatna sia ka babaturan sia datang ka luar biasa di rapihan kursi di lapihan meja didieukeun di tempat anu istimewa maneh ngahareupna teh ku seluruh awak maneh wajah maneh disanghareupeun ka babaturan sia hate anjeun ngadengekeun ceuli anjeun ngadengekeun ucapanana eueuh lu kaliwat ade kata anu ngaganggu nu gaganguna kam dihilingkeun kapan ku sia pan aing teh geus kahareup ka sia terus-terusan kok sia teu daek ngahormat ka aing tah sia awas sia ku aing sia
apakah aing teh leuwih hina tibatan batur sia mun urang di kitu-kitu jaga engke di akhirat ti kumaha Masya Allah Masya Allah nah iyalah nu mantak coba Al-Quran masih ngade urang manggi tulisan Al-Quran di jalan urang na teu boga wudu komo boga wudu mah ieu teu boga wudu cokot bae kajen teu boga wudu ge cenah boga hadas gede cokot bae kunaon eta Al-Quran sing hade beusi pajar ngahinakeun urang ka Al-Quran Allah maha uninga abdi ngahormat ka Al-Quran sanajan teu boga wudu cokot simpen di tempat luhur Quran mah teu meunang di tendenan duit di dieuna sing hade Quran mah lain deui Quran mah teu meunang di tumpangan kuno nanaon sing hade ieu Quran di luhurna di tumpangan kitab fikih kitab nahwu teu meunang komo ku majalah-majalah lain deui Quran mawa Quran masing hade teu meunang sambarangan kudu benar-benar penuh takzim ditendeunlah kurang nu pangluhur-luhurna ieulah Al-Qur'anul Karim baca kurang Al-Quran Allah maha uninga Gusti pantes jasa nu geus kolot mah komo nu ngorang mantas salat a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin aya anak da kadenya bah neng abah keur maca Quran ne ya timah ye naon da duit balanja cenah balanja nu aya bae lah di imah di ditu bejakeun ka mancanna nu aya bae abah sia kitu jasa jaga deh duit balanja gegeran الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون jual bae pemajikan anak haji kaji ayeuna ulang ngaji bae tadi aya budak datang ka dieu minta duit balanja aya mana nu aya bae tiba heula nu aya bae betul ngaji bae balanja sadaqallahul azim sana geus acan saayat geus sadaqallahul azim gara-gara sia tah duit balanja tah deuk dihareupeun TV kotrek 2 jam dihareupeun TV maca Quran saayat teh anggeus aya di TV 2 jam saeta engke bakalna disidang ke dihareupeun sabaraha ayat sia maca Quran saayat teh anggeus aya Quran teh dianggeuskeun atuh pan kaganggu ku pamajikan atuh beres mere duit aju ka mana? Hareupeun TV. Aju anggeus. Disidang masyaallah karim. Sing hade. Sing hade nu can bisa maca Quran belajar. Nu geus bisa maca Quran mantes salat baca. Ulah datang ka teu maca. Atawa dihususkeun aing mah maca Quran teh geus boga waktu khusus jam sabaraha jam 3 peuting batur hees aing kerek maca ya Allah ieu Quran lamun kurang dibaraca kabeh leuleus ate leuleus pejabat ge lamun sering maca Quran leuleus ate leuleus moal daekeun maling leutik-leutik mah komo ya karim ya Quran mulailah orang manfaatkan waktu orang kadananku ditalar baca mun urang nu sok ka mushola aki-aki atau ke masjid Quran tenden di luhur ke memeh salat atau anta salat ala kadar membaca bae ala kadar baca komo lamun memeh sare maca surat Alif Lam Mim Tanzil jeung Tabarok tamang geus maklum jasa tabah memeh sare teh urang maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun
Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in fala tatadhakkarun yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin ma ta'udun dzalika 'alimul ghaibi wash shahadatil 'azizir rahim alladzi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bana khalqal insani min tin tsumma ja'ala nasahu min sulalatin ma'in mahin atuh anggeus datang ka anggeus mah datang ka asar ya mah. Baca tamemeh sare sabalik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus datang ka anggeus. Kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha? Engke urang di jero kubur. Eta surat eta ngarupa. Jadi malaikat Al-Qur'an eta. Fasyafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing we di dinya jol we malaikat man rabbuka tanya sembarangan cek malaikat gitu ya alif lam mim tanzil tabarak ieu kulai bejakeun ka pangeran kaula ieu termasuk Al-Qur'an apa lain lamun kaula termasuk Al-Qur'an Kangjeng Nabi Muhammad pernah nyaritakeun bakal nyapaatan ka jelema nu sok maca memeh sare sedengkeun kula selalu dibaca kula teh jadi saksi andai kata kula lain Al-Qur'anul Karim hapus kula ulah diayakeun dina Al-Qur'an nyana bebejak kos kitu bejakeun nya ka ditu. Ya, cakir aing mah tugasna nanya. Udah sok dia tanya sembarangan. Tinggal urang we nuhun salamat. Hiji. Geus beres jana indit tukang nanya. Nomor kaduana. Bilatung jeung cacing nu endeuh ka nyana. Kunyana dikoe. Bilatung. Maka jeung wawanianan sia Noel eta aing teh tabarok aing teh alif lam mim tanzil nucak Kangjeng Nabi Muhammad mun dibaca memeh sare tah eta teh dijamin moal dikukumahakeun di jero kuburanna pan aing saksina can kiamat mah eta tahadamna kieu bae di dinya di kuburan engke nyambung deui pas dek ditimbang amal timbang amalnya nak kalinya guji. Nya geus dadah we tenang je. Aduh, coba eta teu ngeunaheun kumaha. Memeh sare alif lam mim tanzil jeung tabarok eta mah pan sering jasa eta mah diceramahkeun ku kiaina. Kiaina ge emang telok maca ieu. Atuh teu nyambung. Gusti. Nah iyalah wayahna komo nu geus kolot mah. Saya baca di tamahna tu aya ieu dina majmu nu mantak dipuat di majmu syarif eta teh supaya dibaca hampang. Geus itu talar manggeus ngalawudu heula. Langsung bae memesare bismillah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi rabbil alamin. Am yaqulu laftarahu bal huwal haqqu min rabbika ya qaumam Lai am yaqulu laftarahu cek pamajikan anak kaji heuh aing kos kitu atuh geus kula geus teu make calana ieu buringas deui eta Ki Haji ngadenge teu make calana buringas Agas sadaqallahul azim. Oke aja oplong ta batu. Ngadenge teh pabajikana ongkot, eta ngomong kos kitu deui. Masyaallah, manis sawadak teh camrok. Eleh bae eta padahal eta Allah keur ngomong ka urang urang ku makhlukna. Lek padahal urang teh kumaha cakuran teh keur ngobrol jeung Gusti Allah, urang teh keur ngobrol jeung Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eta kalamullah.
Alif lam mim tanzilul kitab alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Eta keur ngobrol jeung Allah. Lamun waliullah manggeus lupa daratan geus teu inget tanaon. Ayo urang mah neuleuh pamajikan sawadak geus ular kieu we. Tanzilul kitab la raiba fihi. Ambil aja muka calana di hari penyana deh. Aduh geus kieu bae. Quran hampir teu kaluhurkeun. Allahul azim. Ya Allah ya Karim. Al-Quran baca. Ulah datang ka anak urang besi encan bisaeun maca Quran keuseukeun. Quran siap baca. Ganjaranana nya anaknya bapak. Lain letik-letik ganjaran. Tes urang. Geus sabaraha bulan sia ngaji di Usada tak? Aya 5 bulan mah. Coba dites. Emang Abah bisa? Atuh deuk tes gua. Cak anakna. Abah ge hayang bisa. Maji bah atuh. Tadi itu ka Ustad isin Abah tuh dasar Abah neraka atuh. Eleh ku anak baca tes kurang anakna ya bisa datang ke mana? Bisa ya budak maca makrotnya kudu rapih. Bikin tadi tuh kemana Kaji Soka ke Badul Salam atau ke Badul Wase atau ke Ustaz Sodikin atau ke itu ke Banten guys. Ayo ke Banten guys ya. Di Banten mah koplaknya beda bulan. Pokoknya bulan. Ayo guys ke itu. Bikin anak kurang guys. Ulah dimusabakohkeun asal bisa bae maca Quran. Masya Allah. Atuh aing bakrotna rapi maca Quran ge urang lagi nu maca ngeunaheun ieu. Atuh geuna nu macana ge. Eta nu sok teu ngeunaheun atuh emang nyana ge maca teu ngeunaheun ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boro-boro batur janana ge geus teu ngeunaheun. Teu ngeunaheun. Masyaallah bacana ieu wa minhum may yastami'u ilaik. Inna sawarena ku permekah teh aya kafir anu sok ngadengikeun ka anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna ala qulubihim makinnah ngan kami nu agung cek Gusti Allah geus kajadikeun tutup-tutup ka jero hatena supaya henteu bisa mahamkeun kana Al-Qur'an celina deui dicocokan nu mantap ku Gusti diperlakukeun seperti eta lantaran nyana nyeun sabab-sabab mengarahkan dinya. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha lamun manehna neuleukeun sakabeh ayat tetep bae anjeunna moal ngimankeun ka eta ayat hatta idza ja'uka sehingga di mana-mana aranjeunna datang ka anjeun dek maduan ka anjeun yaqulul ladzina kafaru maka ngaromonglah jelema nu kalalapir teh Muhammad nu sok dibaca ku anjeun teh horenganan bahasa kos kitu mah kami geus nyaho ti buku-buku nu ku kami sok dibaca in haza illa asatirul awwalin teh aya tama Muhammad Al-Qur'an nu sok dibaca ku anjeun mah in illa asatirul awalin kecuali eta mah dongeng-dongeng ucapan-ucapan kaum-kaum nu baraheula eta mah ucapan-ucapan pikasirieun eta mah ucapan-ucapan pika aneh henteu mah hanya sekedar dongeng-dongeng doang masyaallah hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat ieu diturunkeun ka Abi Thalib. Abi Thalib teh paman Kangjeng Nabi 10 bersaudara pamanna teh di antarana Abi Thalib. Setelah teh aya Ki Abdul Muthalib aki Kangjeng Nabi nu ngurusan Kangjeng Nabi dipundhut ku Gusti Allah ku ari Abu Thalib anu bertandang selaku paman. Ngurusan Kangjeng Nabi terus diurus hanjakal teh dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga ngurusan baik bentuk ngurusanana henteu lalawora lain sederhana bahkan anu deuk ngahancurkeun Kangjeng Nabi nyana jadi kalang dadana anu deuk ngarusak Kangjeng Nabi nyana kalang dadana anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi nyana kalang dadana anu deuk ngebahayakeun ka Kangjeng Nabi milaraan nganjerikeun nyana di hareup kalang dadana tapi rahasia Allah teu iman
Mamang nu jadi kalang dada aya naon ti Abu Jahal nyana kalang dadana aya naon ti Abu Sufyan nyana kalang dadana ti berbagai kanyeri nyana nu tandang di hareup bahkan nyana pidato saudara-saudara sekalian jangan coba-coba Muhammad diganggu berhadapan dengan saya Abu Thalib tapi teu iman Masya Allah karim rahasia Allah soal iman mah hese jasa nu mantak eta lain lalagaan ketika berbaring Kangjeng Nabi aya di belah katuhu Abu Jahal belah kenca mang cek Kangjeng Nabi naon lo nu penting imam maca syahadat percaya ke Allah percaya ke abdi sebagai Rasul Allah geus ku abdi dijamin di akhirat abdi teh alo emang diangkat jadi Rasul sok geura maca 2 kalimat syahadat ditungtun ku abdi endek Abu Jahal Abu Thalib dan endek ditoel ku Abu Jahal macem-macem udah sok sembarangan susah syahadat gengsi atuh henteu deui toel deui ku Kangjeng Nemang coba syahadat bae abdi nu tanggung jawab sebagai Allah di akhirat geus ka Gusti Allah ulah aya kumaha geus abdi siap tandang di akhirat Allah teh kumaha abdi jang emang mah endek maca 2 kalimat syahadat cek Abu Jahal sembarangan sok syahadat na bae 3 kali gitu hos bae Kangjeng Nabi nyegruk cerik lain jeung cerikan naon teu iman tegor ku Gusti Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha hei Muhammad innaka la tahdi anjeun teu bisa mere hidayah innaka la tahdi man ahbabta ka mamang anjeun Abu Thalib anu ka anjeun dipake ka cinta walakinnallaha yahdi man yasha tapi Allah nu mere hidayah tigakeun Kangjeng Nabi bari loyoh ninggalkeun pepegatan ti kuari jeung di akhirat terus merenung Kangjeng Nabi kieu nu ngurusan nu jadi kalang dada anu pohara jasa cintaeunana hanjak hal teu iman cek Gusti Allah ulah deui kakarak mamang teu anak Nabi Nuh Kanan darah daging wayah teu dibere hidayah mah henteu bae wayah teu dibere hidayah mah henteu bae ulah deui kakarak mamang kakarak Kangjeng Nabi reda oh jaheuh geus teu bodoh nah ieulah turun ayat ieu teh gara-gara emangna Abu Thalib teh luar biasa jadi kalang dada Kangjeng Nabi tapi nyana nyegah ai iman mah ulah ka Muhammad coba eta cek Abu Thalib ai digalakan ulah Muhammad dihina ulah eta Muhammad teh dinyenyeri ulah eta Muhammad alo aing teh tapi sia iman mah ka Muhammad ulah deui jo eta kos kitu eta Abu Thalib eta iman mah ulah dengekeun mah ku sia teh naon caritaan Muhammad nu aneh-aneh ku sia perhatikan mah teu naon tapi aya dituturkeun mah ulah cek Abu Thalib Masya Allah mahal jasa hidayah tak turun ayat ieu wa hum yanhauna kafir Mekah di antarana Abu Thalib yanhauna nyarargah ka manusia anu dina iman ka Kangjeng Nabi nuturkeun ka Kangjeng Nabi wayan auna jeung ngajauhan ku par Mekah teh anu ti Kangjeng Nabi ane teu arariman ka Kangjeng Nabi wa in teu aya yuhlikuna rusakna ku par Mekah teh ku sebab ngajauhan jeung nyarargah teh ilaan busahum kecuali ka dirina nyana teh iman ka Kangjeng Nabi rusak nu rusak teh dirina ngan wa ma yasurun nyana keur ngarusak dirina teh teu nyahueun bahwa dirina keur ngarusak teu iman ka Kangjeng Nabi nyilakakeun diri teu nuturkeun Kangjeng Nabi cilaka dirina teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi cilaka ngan nyana teu nyahueun bahwa dirina cilaka ku sebab teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Urang mah jauh zaman ti Kangjeng Nabi tepi ka ayeuna tapi alhamdulillahirabbil mahal ya hidayah mahal ya Masya Allah
mantak ti lumpur mana bae daek datang ka dieu aya imanan aya ngadengkeun coba-coba ucapan-ucapan Gusti Allah kalam-kalam Allah dina Al-Qur'an jeung dina fikihna eta teh anu ngetuk hate urang iman urang teh dibawa ku iman gedetan teh ta iman wallah alam botak ba ta iman dibawa ku iman urang ka dieu teh aju geus datang ka dieu tuh macam-macam kumaha imanna bae aya nu aing mah di tengah bae gede berarti imanna teh aya nu di tangkal Ambon bae rada leutik kumaha iman aya nu di mobil bae kuari ngajina lah geus sarua bae cenah cekna gengsi aing mah kan atuh leutik jasa tah mah imanna aya nu di jauh bae henteu ka dieu di imahna masing-masing bong aing mah ka dinya mah izin aing mah kolot cekna di imah bae atuh tah mah kahalagan ku gengsi ngan tetep bae aya imanan masalah sih masalah tambah ukur ku sorangan bae ukur ku sorangan jangan di tengah ge emang lah minggu hareup mah moal cenah hareudang ya kan anu keluar atuh macem-macem bae aya nu geus pasrah diri aing mah capek hareudang panas dek di tengah bae menyepaeh cenah di tengah aya nu kitu bae teh nekat meureun teh mata tuh Masya Allah jadi bawa ku iman orang teh iman orang teh ngomong ngaroweco ojah pengenalan iman teh melalui Al-Qur'an melalui fikih nikmat iman subur al imanu yazid wa yanqus kadang-kadang nambah kadang-kadang kurang mantak sing hade tah urang dek maot cara tadi sing hade nu kira-kira bangsa ahli lain ahli Allah ulah dideketkeun ka doger sakarat buktina Abu Jahal tadi tah Abu Jahal ulah besing ke urang naudzubillah min zalika sakarat datang tukang main nu babaturan jeung urang jawara ge bae babaturan urang nu baheula hei sakarat sia ingat balak genep teu kieu aku jadi ingat balak genep hos bae paeh coba cilaka sia urang jadi anakna babaturan baheula bajidor ya ulah ji aing hayang kapanggih haju gegeran ulah cicing dinya balik deui geus kapanggih tungtun geus kaluar deui kurang deui balak genep ieu nyasar ge ulah tapi pan lamun ahli Allah maka dia waalaikumsalam nya lagi ngarenjag ieu ngarenjag didatangkan ahli Allah naon sebabna sebab geus teu hayangeun kopi teu hayangeun teh teu hayangeun rokok teu hayangeun bakakak teu hayangeun jeruk teu hayangeun doa geus teu hayangeun nya mah coba ge bere bakakak boro-boro bakakak aing si embag geus teu hayang cek dia teh hayangeun doa nyekelan ka ahli Allah biasa teh nasihat bagi geunaheun geus kuari mah ulah loba anu diinget ulah loba anu dibaca hiji Allah beda nasihat keur butuh mah langsung inget Allah keur kieu mah geus tafwid teh leuwih tina sagala-gala pasrahna ka Allah fawid hu waruntan ya fawid tafwid garana geus tafwid bae tafwid teh pasrah jasa geus ka Allah artina pasrah jasa ka apa bebeja bae di hate Gusti abdi baka Gusti teu mawa dosa teu mawa danaon teu boga amal ja abdi maka Gusti kumaha Gusti bae prak-prak aku kabeh di hareupeun Allah ulah ngaku hebat di hareupeun Allah aku dosa aya di abdi kasalahan aya di abdi tapi pan Gusti mah atuh pan maha hampura ka sorga abdi mah lain ahlina ka neraka embung kumaha Gusti bae tama abdi mah jaka sorga teu pantes kos abdi mah dikasorgakeun ka neraka ja panas abdi mah cak Allah teu di tengah-tengah bae nya kumaha Gusti bae lah atuh tengah ge atuh azaulah panas bae abdi mah kebal-kebal mah atuh kasorgakeun bae Gusti eta bahasa nipu Allah eta kos kitu mah cak Gus Dur nipu Allah Gus eta doa nipu Allah cak Gus Dur terus kitu teh ilahi lastulil firdausi ahla Gusti abdi mah ka sorga jalain ahli wala aqwa ala nari jahim kana neraka jahim bejana panas teu kuat sakitu bae abdi mah geus bae Gusti abdi mah kumaha Gusti bae eta mah sakitu bae eta mah ka manakeun atuh terserah Gusti ka sorgakeun bae teu tertipu berarti Gusti bisa teh Gus Dur aya-aya bae tuh gitu ya sing hade keur sakarat bisi aya abah urang keur zakat deuleu baba urang baheula rada bajir loba babaturan ka situ tah toel ku urang teh di dieu bae mah ngobrolna ya bari ngarokok di luar ulah keuna di dieu teu betah bae ya santri ya kiai ngalayat
toeli ulah kebal-kebal kan itu kiai Golkar terus ulah kebal-kebal kayak nyeritakan proposal deh geus teu bener-bener ahli ibadah kena didinya moal jauh ahli ibadah mah ngomong nanti Allah tobat gitu bae Pak deres tangeuna geus janana ge beda kan hampura geus dihampura ka Allah bae geus sahampuran geus pinuh ku nasihat Allah ta eta teh contoh tah Kangjeng Nabi bae jeung Abu Jahal ta eta Abu Jahal tah nu menang singkirkeun tuh gitu eta mah keur carita zahir geus kuatan bae ku urang kuari batin urang iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sing rajin-rajin jaddidu imanakum bila ilaha illallah anyarkeun iman anjeun ku maca la ilaha illallah taye Al-Qur'an insyaallah kula minggu-minggu hareup jadi minggu saminggu deui informasi bae ti kuari bakal nyaba ka nagara anu di mana Quran diturunkeun bakal nyaba ka nu mawa syariat ialah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal nyaba ka Imam Ghazali nu boga kitab Ihya Ulumuddin bakal nyaba ka nagara Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jadi lalakonna panjang tapi ke ngaji minggu hareup masih ngaji insyaallah kula berangkat namun teu Salasa Rebo ke keputusanna poe isuk antara Salasa jeung Rebo taye berjumlah 92 urang kiaina Ki Uding Putat milu Kiai Haji Jamaluddin Pandeglang milu tadi nama di dieu mangan kula dong kula Yasin Jimu Haji Entoh tadi nama prakara yang milu kabeh jadi kabeh milu adik-adik kula berikut minantu nah Haji Rumdani Haji Opang kabeh milu insyaallah orang luar nage hatung marilu loba Haji Firdaus milu termasuk Haji Epi, Haji Supendi, marilu termasuk Lurah Oji, keluarga jeung bapak-bapana. Kemudian adu anak Haji Madhuri, marilu kabeh. Kemudian Haji Ani, marilu. Terus lobaan jazadah nu milunya. Kemudian ti luarna atuh orang Cikarang, Haji Salim nu nyeun basement milu. Lobaan malahnya nama duka sabara urangna. Kemudian aduh ayeuna Haji Pandi nusok berangkatkeun haji teh kita geus sarua de milu terus Haji Rosidi Ledung milu terus loba tanu marilu teh tadi nama dek 20-an bae tapi hayang milu naik 50 hayang milu naik 60 hayang milu naik deui 90 geus tutup warga lamun dibuka di wasi kene haya kene bae loba kene ke kakarak pertama ieu mah ta eta kakarak ke ieu pertama besi kumaha kubadi ditu da besinan gitu maksudna bercecer dan lain sebagainya kuari lamun dibuka bae nu lapor ka kaula loba jasa ieu nu hayang milu sakjana mah ka Bandung meureun ye itu luar biasa ieu jadi lobaan itu milunya orang ketos saja itu ayah terus ya 90 orang lah terus termasuk di Bekasi gaya dari Pak Joni itu ya nu baheula mobilnya dipakai ku urang naon karang-karana ngirim ke Yogyakarta teh kontainer wae eta milu dinya negedu kaupatan duga sabaraha jadi alhamdulillah di Pasir Gadung lagi aya marilu nah jadi berjumlah 92 jadi orang ngaji masih isuk insyaallah ngaji umroh itu carita nama kemudian ngan bari ziarah tadi nama ka Yordan Mesir Yaman sekaligus ngan perena kebal teuing jadina taina di Yordan aya Ashabul Kahfi di Mesir aya apa kuburan di Imam Syafi'i, Abu Darda, terus yang berbagai-bagai ulama di Mesir.
kemudian tadi hayang ke Palestina, hayang ke Masjidil Aqsa, kemudian hayang ka Yaman, jadi loba kuburan-kuburan para nabi jeung para wali, hayang ke Turki. Ternyata dihitung-hitung waktuna terlalu panjang, akhirnya cuman ke Baghdad, ke Iran, Mekah, Madinah. Segitu ke minggu hareup masih ngaji, kemudian berangkat dah Selasa atau Rabu insyaallah. Jadi diperkirakan orang libur 2 minggu. Liburna 2 minggu, kemudian ngaji deui, moal kebal deui, Ramadan libur deui. Insyaallah. Tapi loba kiai-kiai anu kakula ngomong ye. Ngomong teh lain naon cenah kiai, padahal mah cenah mun nguji-nguji ganjaran mah mendingan ngaji bae cenah. Dibandingkeun jeung umroh mah sarua kula ge. Dina pikiran mah gedean ngaji sebenarnya mah ieu ganjaranna. Jeung mempertahankeun mah lain kiai pedagang. Ulah cenah kiai ulah umroh kebelamat 2 minggu kudu aduh cenah kula lumayan ya di dieu. Sia mah kitu bae cik. Berbagai-bagai lah nu datang ka kula, ku kula ditampung termasuk sababaraha kiai anu meureunanan sono bae ngaji teh kos kitu teh. Sehingga nyada nyaritakeun beureunan gedean keneh ngaji dibanding jeung ziarah umrah bener. Ngan ieu mah insyaallah cuman sekali ieu kaditun mah ku Allah bae. Santaran sono jeung Tuan Syekh, sono jeung Imam Ghazali, sono jeung nusok dihadiahan bae segala Musa Al-Kazim, segala Junaidil Baghdadi, segala kubur eta nusok dihadiahan terus unggal poe tah ieu deuk nyaba ka ditu. Ieu ge neruskeun lalakon almarhum Abah. Kula dek berangkat jeung Abah ke Baghdad, geus pas sini jasa, pas dek daftar terjadilah perang Teluk. Eta pas perang Teluk teh tahunan dek berangkat ke Baghdad. Ngan model akhirna loba nu kapanggih teh jeung almarhum jeung kula henteu tapi di ditu di Baghdad lain loba aya lah urang di ngan moal dicaritakeun eta mah kos kitu bah. Meureun geus kadong niat ka ditu. Aya tak urang dieu urang Banten anu ka Baghdad aju kapanggih. Kapanggih ge dongeng jeung urang Arabna di dinya eta kapanggih tas Kidimyati Cidahu geus jelas tama Ki Armin nu manggihanana. Ki Armin maka ditu naik pesawat barang datang ka Baghdad cek urang Arab di dinya cikene mah cenah balik saha Dimyati Cidahu ju sakena itu kanyahuan daftar na deui. Kos gitulah eta tasreh jasa. Aju ya buyana dongeng di dieu tapi tertentu abuya ge dongeng aing mantos di ditu cecek eta mantos di Baghdad. Teu kapanggih jeung sasa, kapanggih jeung si Dimyati Cilongok doang. Kos karari itu iraha berangkatna. Teu kanyararawat. Takos karar itulah dongeng-dongeng anu kitu jelema-jelema karar itu. Urang gaya kemari gaya dongeng. Karang pas dongeng itu ji Bang eta di ditu bae nya nama di mah bukan nomorna. Teu beres jasa. Batur mah di kuburan wali nya mah dikontrakan. Teu beres urang Cikupa emang karar itu bae pagawean. Nah iyalah dibejakeun ti ayeuna bahwa ke minggu hareup sakali deui kemudian orang ngadoa mudah-mudahan kula disalametkeun sarombongan kabehan nu di dieu naga saralamet deui jeung urang sakumaha biasa urang bisa ngaji deui sakumaha biasa tetep ngaji saminggu hareup deui wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin
barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa la taj'al mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa Allahumma hdina siratal mustaqim اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله